Penak deui. Penak deui. Aduh. Dina kaayaan tiris kieu mah ulah salah sohib. Makhluk gaib oge ngarasakeun alem kaayaan dunia teh kabawa ke alam gaib. Hiji waktu Aki pernah dicarekan ku babaturan peda sok kiih di mana wae. Lamun orang sok kiih di mana wae hampura lain teh sopan nih Aki. Dalalaki mah geuningan sok uar-uwer di mana wae. Tingali wisi urang teh ngiihan hiji tangka. Lamun di tempat anu geus biasa mah bisa disebut moal aneh, tapi lamun didinya ayat tangkal Ki Hujan. Ki Hujan tangkalna gede nu umurna ratusan tahun, ulah sakali-kali dikihan. Lamun teu percaya mun didinya ngihan tangkal Ki Hujan, goib nu aya didinya bakal ngamek nu jelas, bakal teu bisa kiih hese dioperasi ge bakal hese jika dipongpetan. Coba anjang teu percaya komo lamun wanci sareupna sok aya nu nuturkeun bari kena ngamek di hiji tempat anu sepi sok nampiling.